Di bulan puasa, di mana jomblo-jomblo ngadadak neangan kabogoh, demi di spam chat sahur ku kabogohna, PPP, bangun yang sahur, pedut sia. Di bulan puasa, di mana barudak racing nararikan motorna, terus dipoto dan diposting dengan caption, marhaban ya balapan. Di bulan puasa, sok aya jalma nu ngajak balikan jeung mantan dengan modus buka puasa bareng yuk sambil reunian. Di bulan puasa, sok aya acara buka bersama jeung babaturan. Dahareun dipotoan, babaturan dia kanan. Di bulan puasa, kudu loba ngahemat waktu jeung tenaga. Contohna, sasarean, gogoleran, IG-an, bari jeung stalking mantan. Kela, nah jo stalking mantan euy. Di bulan puasa, di mana barudak kamari sore, narongkrong di alun-alun sabari udud dengan gayanya eueuh kaera. Semaruk neraka tiis. Di bulan puasa, di mana ngelidahareun asa istimewa. Contohna, bala-bala, goreng tempe, empe-empe, gehu, dan sejabana pokoknya mah. Mus ayo Kar, lapar Ayo. Ayo, Mus. Mantan anjing. Di bulan puasa, di mana jomblo-jomblo ngadadak neangan kabogoh demi Yuk, 1, 2, 3. Di bulan puasa, di mana barudak racing. Foto. Hiji, dua, tilu sok. Di bulan puasa, di mana ningali dahareun asa istimewa. Contohna, mode ini. Di bulan puasa, di mana ningali dahareun asa istimewa. Contohna, bala-bala, gehu, goreng tempe, empe-empe, dan sejabana lah pokoknya mah. Anjing geus euy lah. Lapar geus bubar-bubar. Anjing tunggu geus euy lah. Karena sampai. Iya we. Iya bener nih. Sok bener. Ayo atuh, jadi mah kaciri gerbek kamera ayo. Sok.